Kumaha sikap ieu hate upami aya jalmi anu awon sikapna ka diri urang. Hadirin, Kangjeng Nabi anu sakitu sampurna akhlakna, sampurna kasucian manahna, tetep we aya nu henteu resep. Bahkan dugi ka ayeuna tah, lamun aya jalmi anu henteu resep ka diri urang, salaresna teh lain urusan urang eta teh hadirin. Urusan dirina we, hak dirina. Bahkan kadituna urusan dirina jeung Allah. Urang bakal capek anu luar biasa lamun hayangna dipikar resep ku sadaya jalmi. Teu mungkin, sabab tiap jalmi teh beda-beda, beda lingkunganana, beda pikiranana, beda sudut pandangna, beda didikan lingkungan jeung kulawargana, beda pengalaman hirupna, beda ilmuna, beda kadar keimanan jeung kaislamanana. Jadi wajar lamun jalmi aya anu resep jeung anu henteu resep ka diri urang. Jadi payunan we ku hate anu bijak jeung dewasa. Salaresna lamun aya jalmi henteu resep ka diri urang, biasana manehna bakal ngorbankeun waktu, pikiran jang ngorek-ngorek kesalahan urang. Urang mah tibra sare manehna masih inget ka diri urang guling gasahan teu daek sare. Coba kesetiaan naon deui anu diragukeun ti eta jelema? Lamun aya jalmi anu henteu resep ka diri urang, aslina mah eta teh rezeki nu ageng ti Allah kangge diri urang. Rezeki naon cenah Jun? Hiji, jadi ilmu kangge diri urang. Ame urang henteu ngalakukeun kaawonan anu sarupa. Alhamdulillah Gusti abdi kenging ilmu. Berarti urang teh teu meunang kitu ka batur, sabab eta bakal dijauhan batur. Dua, jadi ke ladang riadoh, latihan jiwa urang, latihan jang hate urang. Ame ieu diri bisa sabar. Tukang tinju bakal bisa jago eta tinjuna lamun terus latihan jeung lawanna, sparring partnerna. Coba lamun latihan sorangan eta tukang tinju, da yakin moal hebat. Jadi kasabaran oge bakal kalatih hebat lamun aya anu awon ka diri urang, lamun aya nu ngewa ka diri urang. Lamun urang ngadamel kasaean terus ku batur teh henteu dinuhunkeun, henteu dibales jasana, tah eta teh latihan hadirin. Justru lamun dinuhunkeun terus ieu kasabaran moal kalatih. Nu katilu, jadikeun ladang muhasabah diri, evaluasi diri. Lamun aya jalmi nu awon ka urang, langsung evaluasi diri. Buah-buah batur goreng ka urang teh gara-gara kadoliman urang ka batur anu can katobatan. Oh nya abdi teh pernah nganyari batur, ayeuna uwih kana diri abdi, astagfirullahaladzim. Jadi we tobat jang diri urang. Anu kaopatna ladang amal kangge diri urang, idfa billati hiya ahsan, tolak kawonan ku kasaean ti diri urang. Eta anu bakal jadi pahala anu ageng di payunan Allah.